jelema disebut satria sote di mana geus jelas perangna menang satria baja hitam. Aing maca doang di kaos satria baja hitam. Wow, kumaha meureun di ditu teh Satria teh jelema anu istimewa dina kabisana. Jadi berarti nyana menang peperanganana. Pendekar Arjuna teh eta boga tetesan Brahmana. Brahmana teh manehanana bersanding jeung Siwa Wisnu kulantaran hebat tapakna maka dijadikeunlah pedato pandito pendeta Brahmana. Lantarannya nama aya di jalur kurang bagus ayalah disebut Lurah Semar Padanaya tiyaho anak saha Lurah Semar nu jelas mah jelema bersih bening lempang teu pernah gancang salengkah dua lengkah eureun salengkah dua lengkah eureun teh lain saeureun-eureunna nyeuleuk ka katuhu nyeuleuk ka kenca eta teh lambang tafakur boga anak ngaranna Pendi. Aduh. Dari urang lamun nyaritakeun dunia pawayangan eta teh dunia alam gaib. Dunia maya ngagambar-gambarkeun jelema-jelema anu keur kumalandang di alam dunia baik nu bagus maupun nu goreng etalah wayang kulantaran haju kebablasan jadi bae Hindu Buddha jadi pawayangan teh ngagambarkeun kahirupan manusia ngan kulantaran ayat tetesan aya ruh nyanding aya gunung aya naon ngaranna kitu kolam paranti mandi disebut kahuripan tetesan-tetesan eta dicipta-cipta ku Hindu jeung ku Buddha maka jadilah penyimpangan geus janama teu percayaeun ayana pangeran aya ge janama Brahmana pangeran dianggap pangeran lantaran eta teh katetesan sinar nirwana eta ieu teh kieu maksudna ye jadi di alam-alam eta teh sarua di Kristen aya pendeta di Yahudi sarua Hindu Buddha sarua di kitu India
di India Hindu eta teh aya jelema anu dianggap suci di Islam sufi ngaran eta kabeh lamun ku urang ditelaah perjalanan aku pendeta eta akur perjalanan anak tuh dira petapa teh aku petapa lamun urang jaritakeun urayan Hindu naon bedana jeung supi urang Buddha sarua dia Buddha teh garan jelema perjalanan akur ngannya nama perbedaanna ti awal manusia lamun urang mah awal manusia teh dua sosok manusia lelaki awewe Adam ngaranna nu diturunkeun di surga ka dunia usaha ku pangeran aya berarti pangeran teh Allah ngaranna aya nama lain jadi ayana Adam jeung Hawa eta adalah kehendak alam berbeda tah jadi ya nama kehendak alam nah petet berarti petet atuh kehendak alam marana naon bedana jeung tangkal jambu bol petet teu arti geus kos kitu we kayakinan mah kayakinan kos kitu ya Allah jadi nama eueuh kiamat hirup teh ayeuna ngan engke bakal aya alam saenggeus paeh ari dunia nama ieu kene eueuh kiamat kan jauh perbedaanana tapi cara petapan akur mun ditelusuri teh hampir mentek sing harade sabaraha aya teh sebab loba ajaran-ajaran supi penyimpangan setan mah tuh bisa babari ya setan mah tiba heula can paeh aya Haji Pendi mah anyar hirupna diomeh ku setan profesional setan mah tuh kalibernya namanya hari ieu anyar karak petet diomeh ku setan WA sia tipikol ya ayo terus di ditu ditiupan ku setan nyam sapeting teu sare dagang acak-acakan dagang tuduh ban beurang makan terus tah ieu aduh setan dah